Ari amil anu sok asup kana mubtada jeung khobar teh aya tilu. Si Qaiman asalna jadi khobar mubtada kusabab ayeuna kadatangan nyaeta kadang kana. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan kusim pribados dihormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos tiasa kumpuriung sakumaha biasa na ieu malpalah an mulia nu gaya sanes tujuan urang sadaya nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan urang sadaya sing ditambahan ilmu nahu ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bari manfaat dunya jeung akhirat. Para hadirin rahimakumullah. Simpre bados ayeuna bade nerangkeun deui, bade ngalejengkeun deui, daskeun deui masalah ilmu nahwu dina bab amil anu asup kana mubtada jeung khobar. Mangga ayeuna urang kawitan. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamil dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Ieu bab arek mertelakeun amil anu asup kana mubtada jeung khobar. Wa hiya ari amil anu asup kana mubtada jeung khobar kana nyaeta kana wa tuha jeung dulurna kana. Wa inna jeung ina wa akhwatuha jeung dulurna ina. Wa dhana jeung dona wa akhwatuha jeung dulurna dhana. Pama kana mangkana penarikana wa akhwatuha jeung dulurna kana. Bainaha mangkasanya naita kana tarfa'u ngarapakeun sikana al-isma kana isimna wa tansibu jeung nasabkeun sikana al-khabaro kana khabarna. Wa hiya ari kana jeung dua kana nyaeta lapad kana wa amsa jeung lapad amsa wa asbah jeung lapad asbah wa adha jeung lapad adha wa dhala jeung lapad dhala wa bata jeung lapad bata wa sara jeung lapad sara wa laisa jeung lapad laisa wa mazala jeung lapad mazala wa ma'in baka jeung lapad ma'in baka wa ma'fatia jeung lapad ma'fatia wa ma'bariha jeung lapad ma'bariha wa madama jeung lapad madama wa ma jeung perkara tasrufan bisa ka tasrif jeung hatina eta perkara dahu saufa manakana yakun kana lapan kana wa yakun jeung lapan yakun wa kun jeung lapan kun wa asbah jeung lapan asbah wa yusbihu jeung lapan yusbihu wa asbih jeung lapan asbih taqulu ucapkeun anjeun kana zaidun qaiman kana lapan kana zaidun qaiman
Walaysa amrun syahison jeung lafad nah laisa amrun syahison wama jeung perkara asbaha amnirpan perkara zalika kana bieu. Tah ayeuna sim pribados bade nguraykeun masalah amil anu asup kana mubtada jeung khobar. Tah di mana-mana amil asup kana mubtada jeung khobar mangka si mubtada bisa berubah, si khobar oge bisa berubah. Mana nyata amil anu asup kana mubtada jeung khobar teh. Tah ari amil anu sok asup kana mubtada jeung khobar teh aya 3. Hiji kana jeung dulurna. Kadua ina jeung dulurna. Anu katilu nyaeta zona jeung dulurna. Tah eta 3. Macam anu sok asup kana mubtada jeung khobar. Kana jeung dulurna, ina jeung dulurna, zona jeung dulurna eta anu sok asup kana mubtada jeung khobar. Ayeuna anu pertama sim pribados teh nyaeta bade nerangkeun masalah. Kana asup kana mubtada jeung khobar. Kana nyaeta asup kana mubtada jeung khobar. Di mana-mana si kana asup kana mubtada jeung khobar mangka si mubtada eta jadi isimna. Si mubtada jadi isim kana. Si khobarna jadi khobar kana. Tadina khobar mubtada ayeuna jadi khobar kana. Tah eta jadi berubah. Isim tadi mubtada jadi isim kana jadi berubah ayeuna jadi isim kana. Nah. Jadi isim kana. Contohna kana Zaidun qaiman tuh. Kan contohna kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun. Nah, contohna kana Zaidun qaiman. Tah si Zaidun tadina jadi mubtada, si qaiman asalna jadi khobar mubtada, kusabab ayeuna kadatangan nyaeta kadatangan kana. Nah, kadatangan kana mangka si Zaidun ayeuna teh jadi isim kana. Nah, si Zaidun jadi isim kana. Berarti kumaha isim kana? Isim kana teh nyaeta kudu dirapakeun. Itu. Kudu dirapakeun kos mubtada keneh kan jadi mah jadi pangkatna jadi isim kana. Zaidun barusna kudu rapa lantaran jadi isim kana. Ayeuna qaiman berubah ayeuna mah. Asalna si qaiman barusna kudu rapa ayeuna mah jadi kudu nasab. Naon sebabna ayeuna kudu nasab? Karena ayeuna mah jadi khobar kana. Karena ayeuna mah jadi khobar kana. Khobar kana eta wajib kudu nasab. Nah, ini tadi nama kudu rapa nya khobar mubtada mah kerjana aya kanaan mah si qaimun teh kudu rapa kusabab jadi khobar mubtada. Ayeuna kusabab jadi khobar kana ayeuna wajib kudu dibaca nasab. Tuh. Ya, tadi contohna Zaidun qaiman si Zaidun ayeuna barusna kudu rapa pangkatna jadi isim kana. Si qaiman kudu nasab ayeuna namanya kusabab ayeuna jadi khobar kana karena kana eta teh karena si kana teh ngabogaan isim jeung khobar. Isimna kudu rapa, khobarna kudu nasab. Nah, kumaha ayeuna si kana teh?
kaboga baturan dulurna aya kana teh nyata badulur nyata diantara kana terusna asbaha adha zola bata eta kana hamsa nya asbaha ya. Jeung saterusna hamsa teh eta dulurna kabeh si dulu kan teh kos kana ngabogaan isim jeung khobar isimna kudu rafa khobarna kudu nasab nah gitu. Jadi enak ulah ragu di mana-mana saenggeus kana aya dua lapad saenggeus kana nya aya dua lapad isim jeung kadua lagi isim keneh tah eta anu pertama rapakeun anu kadua nasabkeun nah itu jeung dulu keneh kitu keneh sarua wae nah karena ieu teh amil anu asup kana mubtada jeung khobar di mana-mana kana coba di mana-mana saenggeus kana sabadana kudu dibaca rafa jeung dibaca nasab nah karena jadi isim kana jeung jadi khobar kana tah eta dina masalah kana teh nyata ngabukaan isim jeung ngabukaan isim jeung khobar isimna kudu rafa khobarna kudu nasab ari tadina mah nya eta jadi mubtada silapun antara dia mah jadi mubtada jeung khobar mubtada hiji mubtada kadua khobar mubtada ai tadi nama kusabab ayeuna kadatangan amil nyaeta kana tah eta jadi berubah si mubtada jadi isim kana si khobar mubtada jadi khobar kana tah jadi barisna jadi berubah tadina baca nasab dina baca rafa ayeuna kudu dibaca nasab karena jadi isim kana tah mudah-mudahan urang sadaya sing paham sing tiasa paham karena masalah bab kana nyata tersama amil anu asab kana mubtada jeung khobar sakitu wae nya eta dina masalah nyatanya dina masalah ilmu nahwu sakitu heula aya nu mangke diterangkeun deui pos mah gampang ieu masalah ilmu nahwu mah yang penting lenyap-lenyap urang hartikeun itu kajian teh masalah ngomong masuk ayat karena gaya lancar ya henteu nya dina masalah omongan mah eta gampang tinggal pikiran pokona masalah kana di mana-mana kana ya asupkan mubtada jeung khabar si mubtada berubah jadi isim kana si khabar mubtada jadi khobar kana eta wajib kudu nasab sakitu we nya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.